Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Ilahi Robbi anu mana urang sadayana tiasa kempel dina tempat ieu sareng kaayaan sehat walafiat. Bapa sareng rencangan anu kusim kuring dipika hormat, dina deungeut ayeuna sim kuring bade narangkeun kumaha pentingna kabersihan kanggo kasehatan urang sadayana. Janten urang sadayana kedah tiasa ngajaga lingkungan sareng awak urang nyalira pikeun urang sadayana tiasa ngajagi tina sagala panyakit. Kumargi ku kitu urang sadayana kedah tiasa ningkatkeun pola hirup sehat ti kawit ayeuna kangge kapayuna. Dina hadis oge nerangkeun anadopatu minal iman anu hartosna kabersihan teh sabagian tina iman. Urang ngantos atos ngartos kana maksad sareng tujuan eta hadis. Kumargi ku kitu umat muslim pasti ngagaduhan iman ka Allah. Upami urang ngagaduhan iman ka Allah berarti urang tiasa ngajagi kabersihan sareng tiasa suci atanapi tebih tina kokotor, boh hadas alit boh hadas ageng. Kukituna urang sadayana kedah tiasa ngajangi lingkungan sareng urang sadayana kedah mika cinta kana kebersihan sangkan hate urang sadayana milu bersih. Kabersihan oge aya mangrupi-rupi macamna, nyaeta bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Urang kudu janten jalmi anu kasup kana jalma anu bersih sadayana. Allahumma amin. Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasayan urang sadayana. Sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Bapa sareng rencangan anu kusim kuring dipikahatur, mung sakitu anu tiasa kusim kuring disanggakeun, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.